Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam, istirahatkeun geura kos kitu teh, buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karuan biasa hayang personalnya hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula. Tah simpen di dieu. Segala rupa istirahatkan urusan duniawi, istirahatkan ka Allah kan hiji. Kumaha carana tuan? Carana gampang, nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkan. Urang bakal ninggalkeun dah imahnyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang udag-udag adu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa, lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba teman nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Nanti aya ke harapannya eta. Tolol tuh goblok. Istirahat setengah-setengah tahu. Istirahat ke? Masya Allah. Kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate. Lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awa teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah mun geus ka dinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun dah imahnyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang udag-udag adu bako. Pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa, lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba teman nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Nanti aya ke harapannya eta. Tolol tuh goblok. Istirahat setengah-setengah tahu. Istirahat ke? Masya Allah. Kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid.
keluarkan gerak hubud dunia dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunia jeung hubud ka aing di hiji hate keluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngaharepan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal am dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing gua pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenama overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae tamang satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patpal geus kudu kitu teu ya patpal mah aing mah kada kadal tolol teh macam we eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sakirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti beton ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lama eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian nah semua teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mana deui cak Allah hayang balik ka Indonesia teh naon tuh rindu ka anak tolol sia mah apaan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajal darat bae tuh bere deukeutkeun teh mereka datang perlu mobil geus teu kapal teu perlu
perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot si juri tah lain bagian di aing aya di aing ya keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah ngeunakeun jas masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa galak-galana ya Allah tinggal urang dekeutkeun Allah deket jeung Allah micunan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantap orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur siakan itu jadi istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu tah lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ne ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatib-roatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadeg dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae mah pokona mah
toko aya, rumah aya dan lain sebagainya, ngarokok nu tadina kalau ku ari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh ku ari mah bajuna geus ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh ku ari mah geus mantep jasa bih ku ari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi mana segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan ku dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Pajaen ka mana bae ye pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah ku ari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan ku ari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus ku ari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu ku ari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeunangeun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dari pencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari aing asa jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asih maksiat berubah liyabluwakum masyaallah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika bade anana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapangi ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunna iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji soge ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya
ibadah gitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho ngajak iya beluak masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu perhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awas geus aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba omongan sus ya loba omong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah mendingan muriang banyak sia sia orang kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat teh ku ari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liya belu aku masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap biasa warfa ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma takum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat iksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang iksana cepat iksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah barang boga naon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ye lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ke Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang teh panaya dua malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenja aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu penting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh
malaikat peting-peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting-peting tah eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tah eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goib ketika urang ngising malaikat mbungen cek aing mumpung ka tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah mbungnya nungguan di tukang di luar kalamun urang geus beres ngising nak karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungen kos gitu mbung aing mah kos gitu mah urusan sia atau kos gitu mah nungguan beres eta malaikat mbungen. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin marane kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakit eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsuna wa tawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro neuk ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul nu sakintal nu urang sakintal di pangmanggul geus deuk kumaha manggul puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa ta eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemblekeun ka urang dosa urang ditemblekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan lah eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atawa urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna
kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur aya ta zalim ngaranna urang mah puasa urang mah salat urang mah zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timang begitu timang bagus aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka surga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut kunyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang cara golok geus aya di bibir abdi jawara nyana mah kuari jajawaran siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adik haji kakak dicokot ku adik jazolim taneuh teh saektar makan ipan kali 5 juta pan semeterna beuh bohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan gawe tinggal kakana bae atuh beak ieu mah itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos itu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakan cokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanna diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranna dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu ngaranna dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surah dadah kakak sorga tinggal kakana bae keulceun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulur mantap ngeunaheun urang mah lamun kos itu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakal polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing mah ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus we tuh nenangkeun pikiran bae geus geus sama uang ge bae di akhirat nah engke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh siapa nonton main bola jam 3 beureun pamalingan milu jeung kula main bola eta jeung ngukumaha ge milu nonton ya posan hendak lompat ka mana aya catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu tah ieu catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet teh geugeuran maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran puguh ka neraka leuwih panas tah ayo kana tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek
motrek. Aduh geus deui aku cak suku kula nu lempakna. Aduh. Aja cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus. Ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus. Rame atuh jeung malaikat. Disalah-salahkeun malaikat. Mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungit. Arjuhum suku. Wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh. Ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum. Bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pasini kunaon nah urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pasini cak malaikat ya pasini ada busini ada pasini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pasini-pasini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun tah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep pade kana si Rudin kemah pokon tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu atur ke pasini ulah menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumana isuk-isuk teh ha gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing hante hanjaka teu kosia we ki kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti di bawah pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isuk bae jumana 11:30 tapi 11:30 ke lumayan kene sih endog-endog bae mah meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah-khalifah di muka bumi pemimpin-pemimpin di muka bumi raja-raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catetanana ti Gusti Allah mentak bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah
hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara di dieu sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mata tergantung kumaha Allah bae negara neuk dikacrutkeun neuk dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah deuk gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkan ku Allah urang tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu mah kos itu teh kajenting di halangan ku gua moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe enahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wape kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empotanna aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan iya sih ta insyaallah Allah deuk dijadikeun pemimpin kos kaca Kangjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen di bawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang nyaritakeun kos kitu begitu deluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwi urang teh kunaon kunyana di bawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh ieu urang ka dieu ieu kanu lurus urang teh Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese bae berarti Allah deuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae deuk diambrukeun deuk dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan ieulah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat deuk pilih ka mana deuk dibenerkeun negara deuk henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade deuk ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanna walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salianti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nyana mah
minta jalama urang nuturkeun kos kitu silakan. Ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun teu bergaining jeung sinan ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah teh ambruk geus henteu nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan. Kuari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu kepentingan kahijab. Tapi kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nu mendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cari geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge. Urang tadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa ya personal jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula tah simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag adu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba teh mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol tuh goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyueun akhirat
geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal am dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia asa nu urang bae kabeh ngontrak aing gua pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jelema overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeueun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa ngomong jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadal tolol tah jeung we eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia teman urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sakinus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beton ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lama eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mah deui cak hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah apaan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh bere deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot di si juri tah lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureun kajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu macam mah air geus deket jeung Allah mah geuna geus masyaallah karim namun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya
bisa kos gitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal orang kan deketkan Allah deketin Allah micenan dunia tah nah mata cek tadi ga istirahat mata gampang istirahat seli gampang istirahat awak mudah nihil sama kos itu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus gitu talamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola nyana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadeg dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae mah pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi mana aja
segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuat dah nanya paling gaeng dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae ye pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahat kuari cek malaikat aing teh nulis tahajudnya ada ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus enteruk waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teh Jumat waduh geus kuari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeunangan aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dari pencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin nasihat berubah liyabluwakum masyaallah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badahanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata masyarakat luar biasa indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wajah Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeun na iring-iringan nu kos karait liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji soge ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah kitu ngaran aya ta dunia enggak zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwa masyaallah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awas geun aing kaganggu zikir aing Allah
ulah ngarobrol badinya gitu bejakeun aing keur zikir Allah 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 cak anak naba abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah Allahan bae bah maningan muriang banyak sia atuh sia dana orang kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tang ngeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah boh barang deuk sehat teh rada sehat teh ku ari masih ka mana tuh cak kula ge mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma takum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat iksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang iksana cepat iksana kacepetanana lantaran diudang pae siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga nanaon ibadah barang boga nanaon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah ku ari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat ku ari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri ku ari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wali Allah masal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge eueuh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta kieu menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah nang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadihi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang
dijadikan kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pakai sujud gaing dipake bobogohan di Gerang Karawang boloon sia dibopengkan siapa aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi je dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah iya lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun segala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan contoh tatangga abdi geus teu deuleu geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar kajero keluar kajero keur oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya urang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya itu guys kok gitu bae tuh tinggu sial sakadar suat sareat mah yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab lawan sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula tak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu ese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae ibrah henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitonan
nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon ya teh kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi barendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 ji kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak aju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta geus kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoilah hese tah dibere contoh ku Syekh Atoilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat didinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir
ulah waka dicatet geulana ulah waka cak malaikat tuh kencepan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhirat masyaallah waka raja ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhungan nasihatan yusmir ulah waka catet ulah waka cak nu kencepan ieu geus beramal goreng nyana heula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh guys tunggu aya ki haji ngebonceng simba cak anu katuh ulah waka catet ulah waka sabar urang sabar oh tobat beres balik ki haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berang nyana ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natasi sa Gusti duh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat geus dicatet lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat masyaallah mantap sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katu nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuh jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh caki haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ingin caya ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh iya ngaboncengan simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadzah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diaping ku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urang nyana teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun cek malaikat taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nama lain awewe lain lalaki
Jadi dulu gitu, aya kacangan. Nih orang isina suka dinya sih ada mentak diuk, ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah, hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu pae tawafat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul ngamadak al malaikatul muwakkalun malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu ka itu layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuk deui ka isuk-isuk neuleuk deui nu mantak dideuleuh lantaran cek boy mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek kieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring nya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atuh piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring mah ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik aju manehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mait berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleung-tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mait tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik
cek Tuhan Si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya anak masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Si Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tuh dulu masih kene can ngaplek ka hiji nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriak malah kapae abah mah kadeule di Sidratil Muntaha tuh teger kene prak isukna modal nya nyahoan antak Ki Haji iya nurang cerita paeh mah masyaallah dan mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanna deuk maot sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Izrail asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeul lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ka malakal maut tah digireun ieu mah nu geus geuringna 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut tah ieu gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka kara ayo sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih heuh jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha fima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haqq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihim dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandal supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang apanun bangsa bacin bau awak urang
airuh mah latifun nazifun qahirun, lelembutan, lembut, bangsa uluyun, bangsa luhur, ruh mah nazifun tahirun rahmaniyun rabbaniyun, irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian urang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleuk ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhu padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu mantap ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui. Awak bahasa birata mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak. Ngahareupan inuman jang awak. Ngahareupan si embak jang nu handap. Segitu bae tah hirup mah. Gitu bae. Tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim, qalbu. Ruh. Ketika maca sholawat, qalbu. Ruh. Ketika istighfar, qalbu. Ruh. Ketika urang ngaji kos kieu ruh. Roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jero aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar bener.